wala yakuna muslimah hatta yakuna kadituna buktas yaslamanna suhartina salamat jalma-jalma miyadihi tina pilara leungeunna bil lisanihi jeung tina pilara lisan kade jalma muslim terbukti kaislamanana terkecuali kudu salamet eta jalma-jalma tina leungeunna jeung tina lisan. Kira-kira berapa kasih kita cak? Bepan. Kadang-kadang gitu Islam itu mukmin dia mukmin. Nah, tepati kan nyarios teh orang mah. Tepati dia mutan heulanya. Tepati senasi eta mah bahasa. Dan gitu orang mah. Mana kade orang kade kasadayana lamun benar-benar mukmin, benar-benar muslim, moal buntos ka islamanana terkecuali kudu nyalametkeun ka jalma-jalma tina naonna tina pilara leungeunna jeung tina pilara lisanna. Selama lamun urang buntos ka islaman kudu rasa aman, salamet jalma-jalma sagigireun manehna. Nah, artinya kunaon jeung kunaon jeung tulisan. Jeung sebagian ulama di tafsiran nyata didinya teh kakawasaan. Dibere kapercayaan kade bisi urang teh pilaraan. Gitu. Kapercayaan. Atau jadi pamimpin gitu kade bilaraan ku kakawasaan ku kapemimpinan. Atau orang digunakan ku dijadikan kepercayaan. Jadi sebagian keterangan mah lamun urang rakyatna menang hidayah di Gusti Allah artina bener we rakyat. Lamun ayeuna pamimpin nyaeta teu bener tetap eta cek sebagian tetap eta mah naon gitu bakal bisa dibeberes gitu bisa dibeberes naon margina sabab ari imam nyata kadang-kadang teu narima kana naon gitu mun urang mah masukan atau parenta dirayat bakal eta cek sebagian bakal salam tapi bakal rusak gitu bakal rusak nyaeta alam dunia bila mana nyaeta imamna zalim gitu. Sanajan eta rakyatna menang hidayah. Wite pilih hartos. Bakal rusak sebagian alam dunia bila mana nyata lamun rakyatna putar metel patina lamun rakyatna ayeuna mungkar atawa maksiat atawa dosa moal rusak alam dunia lamun ayeuna sanajan rakyatna dosa tapi imamna adil marusak lamun imamna adil tapi bakal rusak nyaeta alam dunia walaupun eta rakyatna menang hidayah tapi pamimpinna enggak adil wihde tepat bakal rusak alam dunia bila mana rakyatna nyieun dosa atawa maksiat lamun pamimpin
na adil moal rusak alam dunia sabab eta pamimpin bisa ngabeberes eta karyatna setiap diparentah pasti bakal turut eta rakyat sabab datangna ti pamimpin atos deh jadi moal rusak tapi sebaliknya bakal rusak alam dunia walaupun eta rakyatna menang hidayah hartina bakal menang dituduh tapi bila mana imamna teu adil rusak alam dunia gitu kata